Apa hajat kali rencangan leres keluarga besar di haturangan pulang kapayun ngarayap kana dodom apa kades banjar anyar bok pilih wade nyerengan di haturanan kula dikukuna tibu buda oh hei geus keneng jadi tontonan apa kades banjaranya jadi tontonan sor pahajat disarangan ku keluarga mangga kurang bos Idayanto ayah dasa sarangan kunang-kunang Kang Aji majengkeun seni kagongan seni Sunda apa Didi Kalijati ayah sok tuturunan turan apa Didi Kalijati ayah warisan kang ruhun urang warisan karun urang Eda Sue seni manmah apa hajat kali ibu jangan seniwat gaduh pancen anu pasti gaduh pancen anu pasti cenah ya ngabantu mah ngabanatu pamarena tahan ayah apa dan kadusin dan asik terjurung penerangan dan terjurung penerangan kawi sing mah salajeng apa hajat kalimu jadi panglipu kaparayun nah kaparayun karena kamu sok anu bingung ngoyogan rung bapak kadus sindang asing ayah sok kapirang arung sing jadi hariring dang di sing jadi hariring dang di disarangan ku keluarga Jemar mangga panggeuing amah panggeuing ati nurung asih sangkan nyari pikir eli alam kando panggukan lano rasa nusung kawa lano rasa nusung kawa ampun apa kades banjar anyar sarigig mah sarigig kudu jeung harati sarengka reja pikiran sameme mah bapak kades banjaranya prakati ati nu goreng gedah singkiran nu goreng gedah singkiran parayun Sampanya oh ranggombal olah kandat apa hajatnya ikhtiar nyal motong donya
liar apa kades panjar anyar anu bager nawan kedati tinggal mangga urang sasarangan alah wilujeng ngibing ka apa hajat cakula warik majangkeun seni kagungan aturan bos Idayanto aya kula seni sunah tutunan warisan karuhun urang mamanyai karuhun urang aya mamah nyai pate kadang anu moyang alah kumaha salajengna kula tato loba oke sok gogodana apa Didi Kalijati tapi niat apa di kali jati dak kebat gogoda ulah hebat gogoda ulah hebat alon-alon nyadi riman nyadiri masih cari si masih emot para peti ulah kamar ulah kacau jangan nanti salira kena di api salira kena di api eda swe ngamu mole kasenian salah jengga mama ulah ukur darah sepangan laras kula anu maksud jeung tujuan ngawujudkeun persatuan ngawujudkeun persatuan toba sor kapayuna aji tontora aleng wiwitang tangto mau aresta kamalina lakota pakai aturan sakala rejeng ogeran apa kades panjar anyar kawisi jadi paliput apa hajat kena kebu mamai dan bingung ngoyong gandru kapiraru sejadi hari dadi banggei ngati nuruasi sangkaranyari api ireli halaman halangan dumpang gogang lada rasa usung kawan komadi mang komadi sadana helang ngelik-ngelik Madinah Jati ayah apa hajat kumaha
kapung kurma kapung kuraka tuncar ide teka kantun ka urang Kalijati ayeuna ayeuna ka Jampang Sari tekantun deui ka urang Kalideres kapung kurma bos Idayana tuh batur ayatin ayeuna mah apa-apa deui Soloyong mah Pakades Banjar anyar maju ka kulon suan siap asap diwiyati anu mana apa kadusina asih kaoyong kacar kalakon moale dakapiati berodong mah berodong di Majalaya Kawe satoros mah satoros di rombongan mah rombongan panggugah rasa tatos kira danyu kemakna kapayun Karikatane tatalangan mereka opi yang atekang atekar apa Kades Banjar anyar ti aturan ngondang kana bangunan Mega Manu Surya Surung Dasamar Yen gara-gara aya urang Kalijati Nada aku ngaparalu Nada jamar hampurana Nada jamar hampurana Barondong sama bos Eka Jaya di Majalaya aturan bos Eka Jaya aya satoros mah teh epang adik kahomaku alah wilujeng sumping teh epang rombongan mah rombongan apang gugah rasa tangtos kira juga makan tangtos kira juga makan kapiting mah kapiting katojo bulan kokosan mah bantu di ngopi sapeting asa sabulan kantosan panutan sumpi kantosan panutan sumpi DK Boy pagerehan bebeja kabar resep isuana aya mamah nyai seni suana anu makar orang kedang impian ngeping sini nukatari kalaka amantak aringis esokoma lamun kataksir kurang ngempang gugah rasa anu lalu lamun aya hiburan rekemenata lalakuan hante boga kerjajan bos Eka Jaya kala jadi lamun kepingan sini nekatari kalakah mantap aringis terus kabung bolangan bos Idayanto tungtung nama ngajak peperikan tahun ari buah kopi kalang goyang ing
Pikeun anu abdi balik tumbuh babarengan lain-lain daun awi etang aja berep opi di tawaran lain-lain bahagia diri bahagia dengan depadaran Garas kentri no tombakku dak sunat Nuibi apating akalaya asik-asik akala tebonang hararigo Kodak sunat aku darengkong disurakan beradu tapak nak menang alatan iring-iringan suka bunga aku gonjakan dok-dok yang kenada bencana ditabuh saparat jalan tukang kendang eta tukang kecek kaul ka budak sunatan kuda renggong disurakan